Apa urusan akhirat teh ya sakumaha didauhkeun ku Allah saeutikna dina Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala nyerioskeun tentang akhirat kan. Akhirat manu aing cek pangeran Maliki yaumiddin, cek bahasa urang mah kieu akhirat manu aing. Ya. Kumaha hartina lain kieu. Oh, akhirat nu aing, dunya mah nu sia lain. Dunya nu aing, akhirat nu aing ngan beda. Ieu kumaha bedana teh? Di dunya mah sia teh masih dibere kemampuan ku aing keur mikir, keur usaha, warna-warni faktor penyebab nepi ka sia teh katipu ku eta faktor penyebab siga asa menang sia. Teh kan? Da ku aing sebenarnya mah ngaja dikitukeun dikondisikeun kitu di dunia mah. Namun siakeun siapa pan bos kapon hakopos hansipan kitu lain. Lamun sia sedih tuluy lalajo film kitu lain. Tuluy gapleh dan sebagainya. Mun sia lapar tuluy dahar. Eueuh dahareunana meuli heula gitu kan. Teu boga duitna usaha apa sia kitu. Usaha teu bisa maling. Kan bisa keneh sia kitu lain. Tuh, hartina warna-warni faktor penyebab anu bisa minuhan kabutuh jeung kahayang sia ku aing diayatkeun. Jadi weh ku sia di aku kenging abdi nu abdi ku abdi mun teu ku abdi mah. Gitu kan? Memang ku aing aja ku aing dikitukeun. Ari akhirat betul bisa kitu. Nu aing kabeh Maliki yaumiddin. Kumaha artina sakabeh faktor penyebab diputus ku aing kabehna lagi. Murni dek ditinggalikeun ka kawasaan aing. Aing di dunya mah sabab nu ku aing ditembongkeun ka sia teh sehingga sia katipu ku sabab nepi ka aing teu kadeuleuh ku sia. Ka kawasaan aing teu kadeuleuh ku sia. Ka bageuran aing teu karasa ku sia. Nepi ka sia mumul salat, mumul ngaji, mumul puasa sia. Ku sia beureun teu kadeuleuh aing teh teu karasa kahadean aing teh ari kadudungan sia mah mere ukur 1 juta 2 juta nepi ka sia daek ini subuh datang tuluh teh hulu dijieun suku-suku dijieun hulu teh dibere kaos ge sia nepi ka daek alut-alutan sia kan tadi buka dieu hujanan kapanasan titah ku aing salat mah momol da teu karasa kahadean aing ku sia. Kadeuleuh kolongkongna aing mere cager, aing mere kuat, aing mere gitu kan. Rizki itu rizki ieu. Ya. Mungkin mah di akhirat mah Maliki yaumiddin wa aing. Norek ditembongkeun ku aing, kakawasaan aing, faktor penyebab ku aing disamarkeun. Kan? Mata segolek pangke segulak sagilak gitu kan. Aya jeung eueuhna teh otomatis detik eta keneh bisa aya detik eta keneh bisa eueuh. Mal bisa sia di alam akhirat sia keung tulis sia neangan pos hansip. Sia sedih tulis sia neangan sugan aya batur keur gapleh sia. Mal bisa sia. Mal kan sia keur galau pandi dieu mah sia nguseup ka Cirata lain nepi ka ninggalkeun anak pamajikan saminggu sia duit itu dek nguseup ka mana sia? Oh bisa. Bener teu? Hayang lalajo TV sia moal bisa, hayang barang hakan itu sia lapar, dek di mana sia? Moal bisa. Hayang papelakan kumaha sia papelakanana? Dek dagang-dagang ka mana sia? Itu kan nek maling-maling di mana sih ya? Mal bisa adalah kabeh deuleu ditembongkeun sina karasa kakawasaan aing kabeh Maliki yaumiddin kan.